khudhu ma a didinya mad naon mad badal. Pokokna mah di mana-mana aya mad asli atawa mad tabi'i tapi dina huruf hamzah eta teh namina mad badal. Ari mad teh panjang, ari badal teh gaganti. Naon nu digantikeun? Huruf hamzah kana huruf madnya. Huruf hamzah kana huruf mad. Naon huruf madna? Kumaha baris hamzah kahiji. Kulantaran di dieu hamzah kahiji di barisan patah, maka huruf madna ge alif. Asal nama a taina dua hamzahna teh. Ngan hamzah nu kadua ditukeurkeun kana alif jadi ataina tanamina mad badal. Mad badal panjangna saur Imam Hafs mah 2 harkat. Panjangna teh 2 harkatnya. Jadi ari ngaran mad badal teh jiga mad jaizmun pasil tanu bieu. Ngan bedana teh ari mad jaizmun pasil atawa mad wajib mah huruf mad heula tuluy hamzah. Ari mad badal mah hamzah heula tuluy huruf mad. Sakumaha dina qaidah sareng au qaddimal hamzu alal badlun ka amanu au imanan khuda. Dumi helaan dipanderikeun dan dipanjangkeunana menang dua wajah. Menang panjang menang pondok teu salah. Ti dua harkat khudhu ma atainakum taina didinya aya iya anu disukunkeun bari samemehna dipatahkeun atuh iya teh statusna janten harap lin. Janten harap lin. Naon ari lin teh? Leuleus. Naon maksad leuleus teh? Teu aya kahesean kana letah nalika dibacana. Tai taker nyebut i si letah henteu digawekeun disebat we harap lin. Ari harap lin sadayana aya sabaraha? Aya 2 nyaeta waw sareng iya anu disukunkeun bari samemehna dipatahkeun. Ngan harap lin terkadang lamun diwaqofkeun sok jadi mad lin dengan syarat sabada harap lin teh sabaraha huruf? Sahuruf bari dibarisan. Ari di dieu sabada harap lin aya sabaraha huruf? Aya 3 huruf nya. Bahkan jeung alif mah jadi 4. Atuh lamun diwaqofkeun ieu mah moal jadi mad lin. Sareng qaidahna
Walainu min hal ya wawun sakana ining fitahun qabla kulli amkana huruf lintihaya dua sadayana wau iyalah munjabar. Tos kapan terjadi madlin saur 6 nya khudzu ma ataina na eta mah sami jeung nu tadi naon mad asli atawa mad tabii anu panjangna 2 harkat atainakum bi mimpae mayunan ba naminate ikhfa safawi ari ikhfa teh naon samar nya ari samar teh henteu jelas nya ari sapawi naon bangsa biwir nya kedahna mah kieu ngucapkeunana teh da samar mimna nya henteu kieu atainakum ima jelas mim nanya kum tapi rada dibuka biwirna saalit kum tak kedahna mah kitu da ikhfa sapawi ngan bisi hese mah keun we diangkepkeun ge nya kedahna mah kieu atainakum bi jadi henteu rapet nya tapi aya dibuka saalit dan namina ikhfa ari ikhfa teh samar maksud samar teh mim nah henteu jelas ari mim jelas mah kieu kum eta mah jelas ari mah kum tah kitu kedahna mah pangna dinamian ikhfa pedah samar maksudna mah kedah ngangegun nah anu panjangna 2 harkat ari pangna disebat sapawi pedah mim teh kaluarna tina biwir 2 anu sok disebut bangsa biwir bahasa Arabna safawi disebat we ikhfa safawi ieu ikhfa safawi teh hurufna sabaraha hiji nya eta ba di mana-mana mimpai mayunan ba maka namina ikhfa safawi ngaosna kedah ngangegun nah anu panjangna 2 harkat ieu ikhfa sapawi teh lamun ditingali tina hukuman mimpai mah nomor sabaraha nomor ka hiji ngasareng qaidahna fal awwalul ikhfa'u wa samihi syafiyya lil qurra'i munyandingan bangarana ikhfa safawi mungguh qurra wasamihis ari dina kitab nama wasamihis safwiya lil qurra'i ngan didinya mah sapawinya mangga nya wasamihis safawi lil qurra'i enggak lah orang Sunda ieu pedah urang Arab mah heseun lamun huruf di barisan tuluy-tuluy cek orang Sunda mah bobari masih genap siki kayaknya awas